hari geus mulai seluruh peperangan Yahudi penggerak motor Irak, Baghdad Yahudi, Suriah Yahudi, Yaman Yahudi, terus Turki Yahudi, nyopokeun khalifah Turki Yahudi, terus Yahudi minoritas tetapi pohara luar biasa. Ulah kaget geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, Yahudi anu keluar ti Madinah selain anu manut ka Kangjeng Nabi ialah anu selalu nyieun huru-hara di berbagai negara. Tangan kanan Yahudi adalah Amerika. Ujung-ujung namang ke kabeh seluruh kafir dicekal kabeh ku Yahudi. Tinggal muslim belah dua engke bakalna. Dunia belah dua. Kafir pimpinan Yahudi apa di dalam Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, wabeh cekal ku Yahudi pemimpin. Islam belah dua, cuman tidak ada pemimpin. Masya Allah kari. Udah menciptakan khalifah, dunia akan menciptakan khalifah geus mulai di Indonesia geus dibubarkeun HTI. Oh masalah. Tapi tetap khalifah bakal terjadi sakedeung baik, tetap bakal. Sebab naon? Butuh. Setelah bagi dua engke dunia, kafir dicekel ku Yahudi, Islam kelabakan kajen kuku mage butuh pemimpin. Di mana baik? Arab, Jaziratul Arab maupun di luar Jaziratul Arab. ASEAN kadir butuh pemimpin. Yang Malaysia, Indonesia, Thailand, Birma kabeh butuh pemimpin. Nah, kuari geus dimulaian pro dan kontra. Oh masalah. Bahkan demenang sebab ngaganggu kestabilan negara, bubarkeun. Oh masalah. Tapi tetap khalifah bakal aya saat kurang butuh. Kuari can dibutuhkeun bae. Asa kaganggu kabeh ge ku khalifah. Tetapi di unggal negara geus mulai. Sebab naon situasi dan kondisi. Kuari geus hudang menginginkan khalifah. Di Amerika sorangan lempang HTI, di Inggris lempang HTI, Jerman lempang. Sebab naon? Islam membutuhkan pemimpin. Di Indonesia bubar. Oh masalah. Sebab kehalangan dakwah anu positif ieu bakal ngaganggu kana kestabilan korupsi lah, stabilan maksiat, stabilan zalim. Nah, bertentangan. Oh masalah. Sebab diurang keur ngajalankeun demokrasi. Tapi satu saat butuh. Nah, engke bakalna seorang Yahudi sahibul malahim ngaranna Bomaroh. Lamun geus eta pemimpinna kakara. Tarereh ka makajeun hukuman. Kuari mah kakara ke ya nu kurang kanyawan si eta. Emang kumaha gitu ya? Wa dzalika li zuhuril muslimin 'alal musyrikin. Engke kekuatan Islam anu luar biasa mengalahkan musyrikin. Kuari sangat diperhatikan Islam di Amerika anu sakitu luar biasa keras, justru Islam muncul. Loba anak muda kuari asup Islam ratusan per minggu. Terus makin kadia makin lomba. Wah, di Amerika luar biasa. Jerman gitu kene. Walanda. Di Walanda. Wah, di Walanda. Di Preneh. Prancis. Insyaallah. Wes. Aya hese jeung bodoh mah nyahonya. Islam teh kuari pohar jasa. Bahkan dipersulit di Prancis mah. Ieu teh kan urang teh aya kuari ngadenge LGBT awalna di Prancis. Baheula usul ke PBB supaya laki-laki disahkan untuk menikah dengan laki-laki karena negara dan demokrasi. Kami memohon, terlalu banyak di Prancis LGBT. Masya Allah, diusulkan, disahkan. Mulai Inggris, mulai Amerika dan lain sebagainya. Kuari ke Pandegelang, wede, uang Pandegelang kuis akeh LGBT nege. Ning Serang akeh, ning Tangerang mah ora ana dua. Weh, ikut Serang Pandeglang, wah kayak temen gitu. Yang orang dari sangka ikut Rangkas Betung, masya Allah karim. Iya,
Wong leuweung mengkonon ge. LGBT akeh. Wih, aing kasurupan orang keronjo banyak. Aduh, Gusti Allah lagu. Nah, kita tetep perjuangan Islam teh kapan terus menerus. Di Indonesia kajian teh dipersempit terus baik. Di Indonesia kajian dipersulit terus baik. Di Malaysia gitu baik. Komo kuari di Malaysia lo banu datang dari berbagai negara. Terus Islam makin maju. Anu kamari Rohingya dipersulit. Apakah kuari teh cicingan orang Islam masuk langsung ke negara eta diancam rajana. Kuari geus mulai kesulitan di ditu teh nahan jelema nu dakwah. Bae terus-terusan dakwah. Di Indonesia asal dilarang dakwah deleukeun kiamat ujianna di Indonesia. Ye ulah disangka kuari teh ulah diasur-asur lantaran keur menunggu. Mun cara keur lapar asal diasur-asur atau geus membabi buta ujianana. Naon eta cenah kiai sabilillah lain hutang ambal aya. Geus ira perang. Emang udan teu kabayar ku aing mending perang cenah teh. Lah negara kos kieu. Pan sia baju kos kitu atuh meunang moal gajar ulah nyarita ganjaran kiai lah pokona mah parima asal beres hutang beres. Sia mah kitu. Tah tinggal aya pamimpin perang geus masyaallah diuji kamari ku Habib Rizik hejaho. Udah dibayar jelema ngaluarkeun duit sorangan sanajan suuzon dari pihak-pihak lain bahwa ia ada pembayaran teu nyahoon jana pugu korban gamehan hayo ongkos segala rupa wah beuh kaburas-buras aya nu untung diburas insyaallah kan bahkan nyana ngarep-ngarep iraha demo deui maksudna naon mangaji demo geus pokona kula mah demo naon teh depan penting mah 2 karung bae sia teh mah kitu deh heran teu nyaho motifna nyana mah. Nah, ieu kakarak awalan lamun geus naon kitu ada sabilillah Indonesia mah asal dihudangkeun bae perang dak perang luhur agama lamun menang eleh surga. Nah emang aing tilok salat kiai nu tilok salat ge lamun urang terbunuh di medan laga surga dilalaga ku kiai na surga lah geus aing mah geus pokona oke ngadahar ekstasi lah kiai cek jalan teh sampai serem. Sia udah pernah dan ekstasi goblok. Loba jasa digigirin imah cek jana teh ekstasi mah lulu. Segala sabu-sabu kook teh dimanfaatkeun. Mending pakai perang. Aju kiaina ondo deh. Ha geus hakanan ku sia. Perang maju. Campur-campur di Indonesia. Nah. Indonesia Jawa Timur Islamna pohara. Jawa Tengah Islamna pohara. Jawa Barat Masya Allah Karim. Ulah-ulah aya naon aya kamari urang Purwakarta teh anu nyana ngadengungkeun soal suara Islam kajajaden. Islam naon ngaran? Kajajaden teh. Ih, siapa kajawen? Bukan nyaho, cicing. Naon? Sunda Wiwitan. Samburaut. Tuh kakarak siapa geus bere bae ku aing bener-bener aing sampuraut sampurasun. Siapa tuh menang teu ditoseran asal ditoseran bae haju bae kos main poli bae kudu aya toser siapa. Nah iya kos kitu bae ge asal ditoel mun kiaina bae kamari teu nara politik mah lamun kamari kan geus toel serang atuh jeung beak Purwakarta aja ngan kiai ka politik ka urusanna. Lamun geus kadeuleu urusan agama. Pangeulana anu endek mawa pedang ka ditu nu tilok salat. Izinan cenah kula kiai cenah asal diizinan bae ku kiai. Sia sok salat tilok kula mah. Sakalian. Di Indonesia puara jasa. Masyaallah karim. Nah, ieu ulah coba-coba. Komo Banten mah. Banten kadeuleuna ge kadeuleuna kulo limis becara ricing mancing yo lamun geus toel agama dihina mana nu ngahinana toh kumaha emang jaing mah teu nyaho emang darian nyaho gitu atuh mah kan ulah mancing bae ye atuh mancing ya aing mah teu nyaho lamun nyaho mah awas jingkir sia aing sorangan Banten tah nyaho eleh nyaho menang. Ji asal ditoel bae kumaha kitu Banten. Siap. Naon ieu nu diajurkeun? Teu nyaona naon orenganan ieu. Datang-datang naon nu diajurkeun bae.
Orang Banten mah politik teh jauh, organisasi teh jauh, diajak gelut, atuh siap kan mah. Ye, Banten parang sana. Tinggal aya pemimpin anu bener. Masyaallah karim Indonesia. Didaharti tetap bae menunggu agama dilecehkan, awas. Engke bakal luhur agama teh li zuhuril muslimin, persaingan ketat anu luar biasa berbagai negara, tapi teu pernah surut dakwah Islam. Di zaman Pak Harto kurang kumaha urang dipersempit, ketika aya dakwah kudu laporan heula ka Kapolsek lantaran besi ngahinakeun pemerintah, besi nyacina pemerintah, tapi tetap bae kiai makin menjadi-jadi. Sakedeung lapor jana ka Kapolsek, kadituna tidak usah. Cak kiai sepakat kabeh. Kita dakwah tidak usah lapor kepada Kapolsek. Siap terus dakwah. Kapolsek kebingungan, hiji dua ditangkap, awas ya. Sia Islam tahan ke Kapolsek, goblok sia. Aya sabaraha personil sia, ayo sia. Ngadu jeung rakyat kabeh. Cak Kapolsek udah. Udah. Ayo ntar gua cabut priwit lu. Eta ke zaman Pak Harto. Sok inget tante urang. Aman Pak Harto, langsung instruksi ke Kapolri, bagaimana ini kok makin menjadi-jadi kiai mah cak Kapolri tak untung. Nah Kapolri lain secara Kapolri nu ayeuna nu baheula mah bisa menasehati presiden. Pak, Islam di kita jangan suka disundut-sundut. Apa itu sundut-sundut? Diasur-asur. Apa itu asur-asur? Ya Bapak bagaimana sih? Itu yang suka kalau apa namanya itu, kalau hau tuh hau. Apa itu hau? Kapolri dah orang kampung. Iya, kalau pakai song-song begitu, fu. Apa itu song-song? Aduh. Nah, Kapolri nu baheula mah nganasehatan, udah biarkan. Cuma ngomong dia dakwah. Kita perhatikan, bebaskan. Nasehat Kapolri. Langsung ke wakil, langsung ke presiden, duduk bersama. Oh iya dah, cabut kembali, aman masalah. Kiai mangan sakadar dakwah di meja, kiai mah dakwah dengan sakadar di podium, di pudoli, ngurus dakwah. Saudara, balik amplop beres. Selesai. Oh, cakap Polres. Segitu iya. Ya udah dah kalau gitu mah udah, cabut. Nah, engke Islam bakal luhur li zuhuril muslimin alam kalah. Kok bisa kalah itu? Engke bakal nyelusup ke tubuh negara. Ke birokrasi di Amerika, urang teu kanyahoan. Kamari presiden teh saha? Kuari saha? Urang teu nyaho. Aya nu nyusup di parlemen. Kuari ge sarua bae di Amerika teh mah nyusup. Islam sangat nyelusup di parlemen Amerika. Makanya Islam tetap baik dipertahankan. Inggris sarua bae aya di parlemen. Jerman, Prancis ngan nyana lonondokan teu kanyahoan. Presiden nu kamari urang teu nyaho saha aslina. Terus di Indonesia geus puguh. Terus kajen teh kerusakan kumaha ge tetep bae mesti aya orang Islam nu naik, ulah orang kafir runtuhkeun Ahok besi jadi wakil. Kuari silakan wakil dek di PKB, dek di P3, dek di PDI, nu penting Islam. Ayo. Kan eta ngaranna nyelusup set bae. Ulah sampai ka terlena engke ka dituna supaya rapi ieu negara. Nah, lamun geus nu terpilih, coba di partai nu terpilih saha? Neangan kurang ajukeun Haji Pendi. Ajur negara. Tita daragang karung wabah. Waduh, budakku. Karung, jieun baju cek dia nanti gitu. Mau tidak mau, kalau kita mau ke luar negeri, goni jadikan jaket. Wah, iya mah demo bunuh. Masya Allah karim. Nah, iya kan bakal ya caritaan Kangjeng Nabi li zuhuril muslimin alal musyrikin, mengalahkan muslimin terhadap musyrikin. Kan ngelehkeun kitu teh lain saeleh-elehna, kan berarti maju organisasi Islam, maju partai Islam, berarti kan nyusup di parlemen. Nah, lamun teu kitu kan dek di mana majuna kos kuari urang ieu lemah lantaran di luhurna teu gerak. Lamun di luhurna gerak di DPR pusat, di MPR lantaran loba nu barisa ngaji atau mantak naon gerak, urang ge ka bawah lantaran kamari teu gerak biasa bae tam. Engke payusolihu ila samati awamin
maka damai ngajakan damai raja nu ngaran Domaroh anu jana hobi peperangan geus puluhan ribu umat muslimin terbunuh tetapi nyana terkalahkan pamorna terkalahkan sinarna akhirnya jana ngajak damai gugus teu kuat 7 tahun mengajak damai jadinya Imam Mahdi mempersilahkan cik sakalma lain Mahdi golongan muslimin iya perdamaian Mahdi can diturunkan maka siap damai dengan catatan kafir ikut aturan-aturan muslim bak bayar diat ayadi wahum sagirun nyana dae lantaran geus teu aya kekuatan. Jadi berarti kesimpulan anak sebelum Mahdi datang bakal jaya heula Islam. Kesimpulan gitu. Bakal jaya heula Islam kajen kumaha. Moal bisa dibelung. Ilmuwan-ilmuwan di Amerika kuari keur memikirkan bagaimana Islam jaya. Di Jerman, di Perancis, di Inggris, di Belanda. Eta negara-negara kafir memikirkan bagaimana Islam jaya. Maka khuruj disebar. Islam huruf anu nyarianan masjid di Perancis di Jerman HTI disebar termasuk NU disebar ngan anu nyarian masjid nu nyin masjid besok gara orang baca tuh di Perancis masjid-masjid di huruf masjid-masjid di HTI masjid-masjid di organisasi-organisasi Islam di Mesir. Nah iya NU mah organisasi terbesar tapi henteu aya seperti kos kitu ngan dakwah mah terus dakwah ngan dakwahna nyana masal. Kumaha cenah oke, teu kudu diomongkeun. Cak di luar naon saya tak? Atuh bukan siang aja di luar. Ya tuh kan memang kami nyana-nyana geus. Kayak ini nanyakeun ulah dijawab dak. Wala yaqaliru min hurmatun. Tetep ka bangsa Rum kemuliaan. Kemuliaan geus. Ina wahum sagirun. Nyana kudu manut aturan Islam. Jaya Islam. Bakal tijinya wa yukassiruna lahum as-saliba salib gereja-gereja dihancur-hancurkan kuari mah dibangun kuari nu kararese ge hararese panggilan kiai-kiai bere duit akhirna minimal cicing panjana diurang dah nu penting terus engke hancur summa yarji'ul muslimun ila dimashq tuluy muslimun balik ka Dimsyq Syria pusat engke bakalna di Syria pusat Islam bakalnya Syria. Mata kuari diacak-acak ya urang mah teu nyaho sejarah. Yahudi ngancurkeun Syria supaya ulah boga kekuatan. Tepugu teu karuh kiai ditembakan. Tepugu teu karuh. Ongko perang nu diperanganana naon kiai jadi sasaranna. Kos di urang nu edan datang ka kiai. Ge, deuk naon atuh nya nu hayang jadi raja urang nu didatangan ku nu edan. Eta mah motifna bae kos kitu di Syria mah tembakan. Masyaallah karim. Aja kumaha ngeri henteu biasa bae geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz masalah urang bae hayu bae gerak cuman atuh tetep bae urang mah negara urang supaya aman negara urang supaya ulah ekses ulah dan hayu berangkat sebab urang lamun teu dakwah Kristen dakwah Yahudi dakwah pambalayah kuari anak buah Yahudi di Indonesia masyaallah karim atuh terus bae dakwah urusan ka dituna nyanggakeun ka Gusti Allah tetapi sakieu mah geus pohara di Indonesia mah lain lalagaan ningali lamun muludan ibu pohara masjid itu wah padesak-desak keheula kiai masjidan sagede kumaha 5 meter kali 5 meter paingan rajaban beh keluar di mana cenah ngayakeun ada musolana 12 kali 5 pantes sama keluar urang dinya da begitu mahi tapi teu kitu lain lalagaan beh pohara sadajan hayang berkat wasalah geus. Nah, fa baina manasu kadzalik. Kakarak datang ka Dimsyq, wa baina manasu kadzalik. Wallahu a'lam.